Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel Kampus Sunda, media pengajaran bahasa jeung sastra Sunda di SMA 5 Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dina danget ayeuna urang sadayana baris neraskeun materi anu sateu acana kantos dipedar, nyaeta materi ngeunaan carita babad. Carita babad teh nyaeta carita anu aya patula patelina jeung sajarah. Janten upami carita babad mah leres-leres identik sareng sajarah. Nanging kukituna teh sok sanaos identik sareng sajarah, ieu carita babad mah henteu tiasa 100% disatujuan ku ahli sajarah. Kunaon pangna kitu? Lantaran dina carita babad nalika nyaritakeunana teh masih keneh kakeunaan ku unsur-unsur pamohalan jiga dina dongeng. Atanapi carita-caritaan teh henteu sadayana tiasa dibuktikeun dina bentuk-bentuk sajarah anu sanesna panginten janten sementawis kanggo carita babad henteu sadayana dianggap sajarah, malih sapalimah mung dianggo bebandingan hungkul ku para ahli sajarah kitu nya. Nah, kaseseueuranana upami carita babad teh diwangun dina wangun wawacan. Ari wawacan teh apan umumna ngabogaan unsur anu maneh atanapi unsur anu tangtu. Unsur-unsur dina wawacan teh anu kahiji aya alofon atanapi bubuka, anu kadua aya eusi, anu katilu aya panutup atanapi kolofon. Nah, upami carita babad memang tadi kasauranana kaseseueuranana berarti kan ari carita babad mah aya nu ditulis dina prosa, aya oge nu ditulis dina puisi. Tah anu puisi salah sawiosna teh dina bentuk wawacan, nu mana ari wawacan teh nulis jeung macana ngagunakeun patokan pupuh. Tah lamun hidup di bumi aya buku paket sapertos kieu, dibuka dina halaman 107 aya babad Sumedang. Kahandapna teh ditambihan aya subpoin pupuh sinom, anu mana eta pupuh sinom teh sanes subpoin tina babad Sumedang tapi keur maca eta carita atanapi pangarang nulis kana eta carita teh ngagunakeun pupuh sinom. Atuh otomatis lamun kitu mah nalika urang rek maca eta carita kedah terang heula nu kumaha ari pupuh sinomnya leres. Tah cik emut-emut kapungkur waktu SD atanapi SMP nu kumaha ari pupuh sinomnya kirang langkung geura cobian urang diemut-emut deui bari sugan we aya nu emut kitu nya. Pupuh sinom teh kirang langkung sapertos kieu. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab duana naguna, harti bisa mere bukti. Harta pon kitu deui bisa ngabul nu dimaksud, nadunan sakahayang tapi harta gampang leungit. Munggu harti manfaat dunia akhirat. Kirang langkung sapertos kitu janten nalika engke bade maca carita babad anu judulna babad Sumedang ngagunakeun pupuh sinom teh kirang langkung sapertos kieu. Sok geura dibuka bukuna halaman 107. Ieu carita dikarang dianggit dijieun dangding, carita tanah Sumedang zaman baheula di hari. Tapi estu saperti
tutur anu tanpa dapur ngan urutkeun caritana kolot-kolot nu bihari anu asli bibit buit na Sumedang. Tah panginten kira langkung sapertos kitu. Ayeuna urang kedah terang nu kumaha pupuh sinom sareng naon wae nu aya dina pupuh sinom teh utamina patokanana. Lantaran engke salian ti urang diajar maca teh bakal diajar ngadamel pupuh sinom. Tah upami pupuh mah benten sarang sajak, aya sajak makan bebas bade sakalimat, bade sakata, bade dua kalimat atau tapi dua paragraf mangga. Nanging khusus kanggo pupuh semester ayeuna urang nyobian ngaguar pupuh sinom anu mana dina pupuh sinom teh aya aturan anu tangtu. Yanten pami ningali katangtosanana dina pupuh sinom sapada aya salapan pada lisan. Berarti otomatis engke saurang ngadamel tugas teh minimal salapan kalimat anu didamelkeun dina salapan jajar nya mohon kayak cobian dina sapada teh aya salapan pada lisan anu mana dina unggal pada lisan ogenan ngagaduhan guru lagu jeung guru bilangan anu teu tiasa dirobah-robah nya lamun misalkan 8A 8A sadayana kayak kita urang cobi tataan nya anu kahiji ieu carita dikarang cik guru lagu jeung guru bilanganna 8A dianggit dijieun dangding dianggit dijieun dangding 8I carita tanah Sumedang carita tanah Sumedang carita tanah Sumedang 8A zaman baheula bihari 8I tapi estu saperti 7I tutur anu tanpa dapur ngan urutkeun caritana 8A kolot-kolot nu bihari 8I anu asli bibit buit na Sumedang 12A janten kirang langkung patokan nu aya dina pupuh sinom teh dina sapada aya salapan pada lisan kahiji 8A pada lisan kadua 8I pada lisan katilu 8A pada lisan kaopat 8I pada lisan kalima 7I pada lisan kagenep 8A pada lisan katujuh salarasna tiasa 7A tiasa oge 8A pada lisan kadalapana 8I pada lisan kasalapan 12A tah janten dina nalika urang ngadamel teh unggal pada lisan milarian kalimat kudu cocok jeung ieu jeung citakanana. Misal dina pada lisan kahiji 8A berarti kan jika tadi ieu carita dikarang atau lamun tadi contohna harta pada reangan kitu nya janten kedah dilebetkeun pisan milarian kalimat anu 8 suku kata tungtung vokalna teh ngagunakeun huruf A. Kinten-kinten tiasa mah pami ngadamel pupuh sinom kedah tiasanya ulah nyebatkeun teu tiasa engke lamun sugestina sesah urangna bakal sesah oge diajarna. Ayeuna prak ku hideuk nyobian ngadamel pupuh sinom masing-masing sapada kitu nya engke dikempelkeun waktos PTM. Mudah-mudahan tiasa dipidamel lalaunan we temana bebas naon bae nu penting nyambung jeung asup kana citakan tos tangtu atapi kana aturan anu tangtu kitu nya. Wilujeng diajar ngadamel pupuh sinom dengan enjing pas PTM dikempelkeun ya. Mudah-mudahan aya manfaatna kin kirang langkungna urang bahas deui dina PTM. Urang cobian ayeuna mah mangga prak geura pidamel ngadamel pupuh sinom.
Ya, rupina kanggo dinten ayeuna cekapun sakitu bae, insyaallah pami patarsana naon bae tiasa ngalakungan WA atau napi ngalakungan grup nu aya disewikeun. Mudah-mudahan aya manfaat kang urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.